pasar. Masih hargaan bangketeri tadi. Betul, saya bicara betul nih. Mana coba? Oh, berarti Kang ini hasil menganalisa saya. Berarti manusia itu orang bilang gajah mati meninggalkan kieu cing atuh naon purwa akang nyaur ayi saperkara akang teh nuhun ki adi bisa nyaosan pangangkir akang nuhun akang bisaan sora dikitukeun naon anu ngorolok bieu akang eta kitu kumaha teh teu bisa mentong maksakeun maneh jadi geuning teu sakabeh nu bisa anu kitu henteu nya aya aturan lain seni bisaeun gitu angin-anginan akang teh ku sora eta teh cici jop ngan hanya ka kakawena ruwarawe sia mah kieu deh jadi pangna ku akang dicalukan ka dieu teh memang beuki dieu beuki karasa mangpaatna ieu leuweung si horeng ku ayana ieu leuweung loba tatangkalan sasatoan jeung sajabana teh ku pangeran teh geus disaimbangkeun abong maha dina sagalana geus balan konsekuensina luar biasa deh ya tah nu matak ulah waka ku ade diharamkeun dibinahkeun sakira-kirana anu matak mangpaat doh eta nya diantarana kolot baheula nyarek geuningan jang ulah ulin ka sirah cai eta deuleu atawa ulah ngaganggu tatangkalan tong boro hingga tatangkalanana kalakaina oge cenah geuningan ulah diganggu sanget teh dulu kade politik kolot baheula ngan ku budak ayeuna sok wah binah pajar dinu kitu aya mah tah salah tafsirna teh eta sok dirempak ku jalma ayeuna eta pajarkeun teh aya bah jamrong cenah heueuh bah jamrong apa itu akar-akar teh jamrong teh dang daunan teh jabrig hejo lemok urangna jadi salah persepsi jigana bisa jadi nya moral tadi urang teh krisis moral ya teh teu sangkanya it's not wayang but the dalang behind the wayang apa itu artinya jadi bukan wayang na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa dalang na heula tapi da Pak Asep mah soleh soleh Pak Asep itu orang beriman soleh dalang mah orang bertakwa iya ai solehna dalang kumaha ulah waka ngaluskeun dalang sia eta hukum teh pilih kasih ya ai hukum mah biarpun dalang salah neraka dalang itu coba goda sama istri bagus atau sama istri cantik tidak akan turun tidak akan tergoda dalang mah anu suka tergoda itu siapa Asep Sunandarnya oh iya benar gitu aduh nya Kang kitu deh sabenerna mah nu matak dina lebah dieu wayahna di anu aya patula patalina jeung pancen urang ngajaga leuweung ieu leuweung sasatoan akang ieu studi perbandingan ka luar negeri di luar negeri mah itu
burung-burung itu kenal dengan manusia. Kalau manusia duduk di kursi, burung datang. Tidak begitu takut sama manusia. Karena apa? Karena manusianya, oh kalau beli kacang nih, kalau beli kacang makan 2, dilempar 1 untuk burung. Tuh. Jadi burung itu dengan manusia itu wano. Tuh. Kena. Itu. Tapi sekarang di negara kita ini mana burung? Coba. Oh iya ya Kang. Banyak yang newakin. Coba. Oh iya ya Kang ya. Tuhan itu menjadikan bumi langit dan sebagainya itu seimbang ya Kang. Seimbang. Tapi Kang di dalam skenario Allah, rusaknya alam dunia ini oleh tangan-tangan manusia. Nah, justru itu. Pola-pola manusia. Kok akan garuk-garuk? Habis gata. Kalau akan gata gini aja. Jangan garuk aja, itu nikmat deh. Kenapa kalau akan gatal halus celenge? Tidak, garuk aja. Halus merweng saja. Aduh. Iya Kang, nikmat Tuhan itu selalu baru. Nikmat Allah itu selalu baru. Dimanja kita ini manusia dimanja oleh Tuhan selalu baru terus. Barunya bagaimana? Malam sekarang pan bukan malam kemarin. Hari sekarang bukan hari kemarin. Ini kan baru hari ini. Yang kita alami sekarang. Napas kemarin bukan napas yang kemarin. Kedip sekarang bukan kedip yang kemarin. Bukan barang bekas, bukan barang simol. Barang baru semua. Grace. Nah, di sini harus tafakur dek. Manusia harus tafakur, tadakur dan tasyakur. Harus berpikir dong. Oh iya ya, gitu. Penting deh, penting. Tafakur kita silaturahim dengan alam. Dengan lingkungan. Harus silaturahim itu man ahaba ayub satullahu pirizkihi wa ayun insyaallahu fi asyarahi falyasir rahim. Jadi siapa orang yang mencintai silaturahim itu maka akan dipanjangkan umurnya, kan juga akan dibanyakan rezekinya. Gitu Kang, la ilaha illallah. Sungguh deh sungguh. Ngaya dong saya jadi we aing ka bawa. Muni bahasa campur aduk. Kalaka di jalanan jisim aing teh. Gitu. Nya. Oh jadi silaturahim deh yang penting. Wah, enak deh. Biar kita buta alah. Tidak masalah. Bukan jangan jadi hijab. Saya buta, ente buta, orang lain cakap jangan jadi hijab. Sebab di hadapan Allah itu sama dek. Orang Sunda mengatakan rekep deng-deng papak sarua. Rekep deng-deng papak gede, papak sarua. Jadi orang Sunda bilang rekep deng-deng pak bang berubah bang gitu. Tidak boleh dipakai ocon. Itu deh. Jangan dipakai ngalonyeng. Ini serius. Tuh sama di hadapan Allah deh sama deh.
Coba kalau ada nanti kebetulan ada punya uang, pergi ke tanah suci, biarpun dia menteri, biarpun dia presiden, biarpun dia anggota DPR, biarpun orang kaya, biarpun konglomerat, biarpun dia kalau punya uang tukang maco atau tukang beca ada milik ke sana sama pakaiannya gitu deh. Berarti di hadapan Allah itu sama. Tidak ada yang dibeda-beda. Oh iya ya. Sekarang mati. Biarpun presiden, biarpun menteri. Kalau Islam ini sana dikubur. Di ruang. Sama dimakan cacing. Biarpun menteri, coba nanti bangkainya bawa ke pasar. Masih hargaan bangkai teri tadi. Betul, saya bicara betul nih. Mana coba? Oh, berarti Kang, ini hasil menganalisa saya. Berarti manusia itu orang bilang gajah mati meninggalkan barang-barang bukti. Gajah paeh ninggalkeun gading, ta eta maung paeh ninggalkeun belang, manusia paeh ninggalkeun jasa. Oh iya itu namun hese-hese ceunya eta dengan kata-kata eta. Titina gading ngungkul ge pan loba teh kata-kata nu kara itu mode tiada gadis yang tartak. Gading. Oh iya. Itu. Macak jaga. Ya. Iya Kang. Makanya ini harus kita lestarikan ini alam, ini hutan. Karena air, lihat tuh di bawah. Mata air ada. Tapi sekarang mah dipakai itu air teh dipakai perusahaan. Kan bae eta mah nu penting lah. Lestari deui pinuh ku tatangkalan.